Babul kalami ari ieu eta bab kang martelakeun kalam. Kalamuhum labdun mufidun musnadu wal kilmatul lafdul mufidul mufradu. Kalamuhum ari ngaran kalam dina mungguh ulama nahwu sadayana lafdun eta lapad mufidun anu maedahkeun itu lapad musnadun tur anu disarandekeun atanapi diisnadekeun itu lafdun. Wal kilmatu sareng ari ngaran kalim al lafdu eta lafad al mufidu anu maedahkeun itu al lafdu al mufradu tur anu dimufradkeun itu al lafdu. Lismin wa fi'lin summa harfin tanqasim wa hadihi salasuha hiya kalim. Tanqasimu narima kabagi itu kilmah lismin kana kalimah isim wa fi'lin sareng kana kalimah fi'il summa harfin salajengna kana kalimah harap. Wa hadihi sareng ari ieu anu tilu salasuha eta ari tiluanana itu hadihi hiya eta ari itu salas al kalimu eta kalim. Wal qaulu lafdun qad afada mutlaqan kakum wa qad wa inna zaidani irtaqa. Wal qaulu sareng ari ngaran qaul lafdun eta lapad qad afada nyata maedahkeun itu lafdun ya mutlaqan bari anu dimutlakeun kakum wa qad wa inna zaidani irtaqa ari conto eta tetep sapertosan lapad kum kadah ngadag anjeun wa qad sareng sapertos lapad qad wa inna zaidan irtaqo sareng sapertos lapad inna zaidan irtaqo. Inna zaidan sayaktos namung zaid irtaqo eta parantos naik itu zaid. Palismu bitanwini wal khafdi urib wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Palismu mangka ari kalimah isim uripa eta diuniakeun itu alismu bitanwini ku sabab tanwin wal khafdi sareng ku sabab jair tungtung wa harfi khafdin sareng ku sabab haraf khafad wa bilamin sareng ku sabab lam wa alifin sareng alif. Wal fi'lu ma'rufun bi qad wa sini wa ta'itanisin ma'at taskini. Wal fi'lu sareng ari fi'il ma'rufun eta anu diuniakeun itu al fi'lu bi qad ku sabab qad harfiah wa sini sareng ku sin tanfis wa ta'itanisin sareng ku sabab ta tanis ma'at taskinin sarta sukun itu ta'itanisin. Wa tafa'alta mutlaqan kajitali wa nuni wal ya fib alan nawaf ali. Wa tafa'alta sareng kuta anu aya dina wazan fa'alta mutlaqan bari anu dimutlakeun kaji ta'li ari conto eta tetep sapertoseun lapad ji ta'li ji ta parantos sumping anjeun li ka abdi wa nuni sareng ku nun wal ya sareng ku ya fif alanna waf ali halna tetep itu anuni wal ya dina wajan if alanna sareng wajan if ali. If alanna kadah midamel salarasna anjeun waf ali sareng kadah midamel anjeun istri nyalira. Wal harfu lam yaslulahu alamah ilantifa qabulihil alamah. Wal harfu sareng ari kalimah harap lam yasluh eta teu lulus lahu pikeun itu al harfu naon alamatun ciri ilantifa qabulihi angin henteu narima na itu harap al alamata kana ciri.